Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patetangga sadam simkuringnya. Ayeuna simkuring bade mukbang deui sareng nge-review mie Jepang. Dua rasanya. Aya nu hiji nabina teh ini namina Gekikara ramen. Rasa ayam pedas. Menang ini kayak yang inihan iya gitunya rasa carbonara pedas. Itu kurang di pasak heula ya. Mina terus masak guys. Mina dipasakkan hiji kumargi badai di sangguan ya. Kemudian orang Sunda mah lamun di sangguan dan candaharnya direncangan ku bonteng, daun bawang, hayam, sereng biasa ibu oge aya sayur lodeh. Mangga orang di ngawitan banyak satu can ngawitan orang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Prung ah. Ngaleuteuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman minum. Itu ladak teuing sih. Masih bisa lah dimakan ke jelema mah. Cobain sayur lodehna. Mantap.
gelir lama ada oge.
Alhamdulillah saya tong hirap di subscribe, like, serang di komennya supados abdi semangat teh ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.